kansa sapriatna kaula tina waktu ayeuna keur berduka cita nyeta kayaan tsunami jeung gempa di Palu. Kaula karasa kareus yen tina waktu ayeuna kejadian-kejadian di alam dunia teh nyeta kuliah alatan leungeun-leungeunna manusia anu ngayakeun lalampahan itina kayaan di dunia. Dina waktu ayeuna kaula salaku bebenteng di negara amarta. Asara ruas kayaan itina negara. Sabagian yen alam dunia teh geus ruksak sabelah belah ditu belah dieu geus ruksak alatan ku manusia. Cinya laladarian hirup di alam dunia teh mualila yen di alam dunia teh bakal balitungan kadituna. Sabab geus ditempo yen tina kaca trenggana tina waktu ayeuna manusia geus aredan kamari geningan uluh eta aya kejadian tina main bola eta tina main bola Persija jeung Persibu eta aya supporter Persija buat dikoroyok nepikeun ka maotna. Sarua kene eta teh jeung bangsana nepikeun dikoroyok. Ya. Mantak sing kudu ringet dina waktu ieu. Korban-korban di mana-mana aya. Can tinu itu ieu. Weh. Barita tinu kieu-kieu. Budak maihan indung aya. Budak nu dipaehan ge aya. Cing kudu aringet kalampung hujan. Sakieuna raruksakna ieu. Ieu hate-hate. Adi pangpalerkeun mahese. Kitu kieu. Sugan we tinu leutikan oge boga wayang dua sugan we ka itu namanya gareupna jadi manfaat amin keur ka kaula keur ngajait menjadi indung sadan bapana geus eueuh ieu sugan we atuh ka hareupna nya aya nu nyanda kitu kieu Asep punya 37 sugan we atuh Amerikanya